Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana Ramanna Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal ke-20na Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngempur di bumi hurung mancur babar daya kekotoran orok tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi yuswa 5 bulan tos tiasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan geus cape tangsa sauran yuswana 10 bulan tiasa amang papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keur 4 tahun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi kancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri
dicapku khotamin nabi. Harita nabi ayana di lembur ibu inangna, Halimah jenenganna sadiah ngaran lemburna. Ramana nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun. Basa nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun. Keur 5 taun yuswana ditinggal pupus ibuna, tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin eyang nak mulih kabatin. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana, Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicanda ka negeri sok nyandak barang dagangan, di dinya teh pajang pisan. Allahumma salli wa sallim